Bismillahirrohmanirrohim. Warigi Mang Dedi badaya di Sunda di mana beayana utamina para badaya anu ngagaduhan hancai carita talaga getih nya ayeuna atuh Mang Dedi baris naratas bagian anu ka-35. Sakumaha anu kantos di Bandungan dina hancan anu katunda bagian anu ka-34 pedaran Mang Dedi kasapi wanci jida mangsa medargeun keayaan alam ti peuting di lembur Cibodas khususna atuh ka Suta jeung lanceukna nyatana Darja harita pamitan ka indung ka Ibu Ramana malihan mah menta kerjajan margi rek lalajo ronggeng cenalonya. Kumaha atuh para kaum dangu sadayana lajeng ada naik ceritanya langkung paus nama mangga kurang sami-sami Bandungan kusadayana karena ayaan alam ti peuting dina jeroning ieu carita. Mangsa alam kira-kira lepas Isa harita Jang Darja atuh jeung adina nu katelah Suta harita teh pamitan ka kolot-kolotna pajarkeun teh hiburan cenah da malam minggu deuk dalajo ronggeng nya sanggeus menang widi mah atuh malahan Suta jeung lanceukna harita dibere dawit ku juragan Brata keur jajan. Malahan mah harita oge Dharma aya di dinya malah netep kadua adina pok atuh Dharma Darja oge Suta rek kamarana ieu teh mending geus gararaya cek Dharma atuh ka adi-adina nu dua bari panon melong kedu deui si bungsu nu katalah nyeratna anu nangtung gigireun. Biasa we atuh Kang lek lalajo ronggeng Kang, cek Darja ngawalon kana padanya lanceukna tapi bari jeung terus ngaleos teu pati malire. Aya ronggeng di mana atuh Suta? Di Pasir Awi Kang. Di Pasir Awi atuh rada anggang jadi mah. Samohon Kang, rada tebit. Ayo tuh Kang milih bade ngiring nonton mah. Kang Suta kadera lalajo teh nya ulah sok terus gelut jeung batur. Da sok kitu geuningan. Akang mah tara kaopan sok gancang gede amak. Ratna si bungsu ngelingan ka Suta nu jadi lanceukna. Nya moal atuh tong ngariwang lah. Da Kang oge tuh tenang we da ari anu sok minang gelut mah tuh Kang Darja. Heuh Kang Darmanya di kantor ini abdi bade biasa raya lalajo cek Suta amitah nu ka Dharma kitu deui atuh ka adina Ratna samalahan mah geus terus ngajak hasalaman tara-tara ti sasaribet kawas anu moal panggih deui nya sok atulah ka ditu geura indit rek lalajo mah. Ayo atuh Kang, ayo atuh rek angkat mah nya tuh sok ade jalannya. Kaos atuh harita Suta indit urusuhan muda Darja anu geus tuluy pangheulana sabab mung loba omong cenah jeung Dharma nu jadi lanceukna. Sanggeus duanana arindit mah tu Dharma jeung Ratna. Terus we harita arasup ka jero imah. Can urang tinggalkeun heula kaayaan di imah Juragan Subrata. Tenden sakedeung tunda sakedap insyaallah kasampeur deui ayeuna
Urang pusirkeun perhatian urang kalalampahan anu deuk lalajo nyatana Darja jeung Suta. Darja jeung Suta harita teh leumpang we paduduaan. Terus atuh ngajug-jug ka imahna si Godeg dituturkeun ku Suta nu leumpang tukangeunana. Malah teu kacaturillana di jalan kocapkeun geus tempi we kanu dituju. Terus gok amprok jeung sobatna nu dua nyatana si Godeg jeung si Gojin nu geus narungguan jadi nyati tadi keneh. Da memang geus aya babadamian ti anggalna. Nya barang nempo Darja datang duana curinghat. Malah gancang ngabagiakeun kanu kagara datang. Kumarana heula tuh jadu ditutung wanti tadi mereka karep jol. Cek si Godeg harita langsung tumanya ka Darja. Sabab maranehna memang nungguan teh lila pisan. Pugu atuh kuring teh ngadengekeun heula anu khutbah euy tadi teh. Cek Darja nembalan kana pananya si Godeg anu keur melong we ka manehna. Nah aya nu khutbah di mana? Darja. Nya atuh biasa we di jero imah. Mun matak lieur jeung matak panas kana hulu, jeung kana ceuli. Darja harita kukultus da puguh manehna teh sok heula ari di papagahan ku jadi kolot teh. Ngadenge kitu pok si Gojin harita. Anu khutbah di imah. Ngarti atuh edewe kaina mah ieu. Pasti juga na bae maneh teh dibatahan deui nya. Ku bapa si lain-lain. Bener ungapang dia teh hayuh we. Pak atuh teh dicarekan teh mamatahan neangan pagawean teh. Aduh, kudu kitu, kudu kieu dan lain sebagainya. Sarta ulah kitu, ulah kieu, duh. Mata jengkel kana hate aing. Kunaon make serius teh? Nyak ngadeui atuh euy, ja. Da kitu ari kolot mah di mana-mana ge sarua bae, ungkuring oge bawelna bea karep. Leung basa kolot si laing mah tu rebel-rebel oge beunghar coba duh. Dewek yeuh, rewel teh, kagableg deui. Cek si Godeg. Nimrung kana omongan Darja anu memang gergagalan mangka kolotna ngan ti kajauhan. Tapi ari duit mah dibere. Nyang ari putih mah dibere senajan rebel-rebel oge tapi hampang leungeun teh lintunggal teh bapak dewek mah. Tapi hampang leungeun teh kana duit. Ya mending we atuh kitu mah. Ari si Suta ka mana? Cek si Gojin nanyakeun Suta. Lantaran teh katempo barang jeung Darja. Tuh di tukang si Suta mah. Paneuri leumpangna oge da tadi teh ngobrol heula jeung lanceuk kuring, manehna teh jadi tinggaleueun we. Da moal lila oge atuh pasti manehna ngurunyung mira ka dieu. Barang jeung kitu bener we. Torojo Suta datang. Samalah bari jeung ngaheot sagala rupa teh jiga-jiga keur jiga-jiga nu keur meunang rasa kabungah. Kageuning geus datang tak. Ayo urang gancangan euy ini. Sabab geus biting atuh ieu teh. Bisi beakeun tempat euy ku batur. Engke atulah dada moal bisa nemporongeng berada ka bandarieu. Ka pandarian mah. Sempat atuh dah serek jelas namureun ka bagian di tukang mah teh. Bener teu tak? Keheula atuh karek oge dewek datang ya geus ngajak ini. Kun bae sasewe da sore kene atuh Kang Godeg. Kakara oge jam 7. Ari geus rongeng nama da bisa nama jam 8 peuting teh. Kitu ceuk Suta. Mairan kana omongan si Godeg anu buru-buru hayang geura indit ka tempat panglalajoanan. Ye, si lain mah tuh tak.
sore kene kumaha tapi rodapan ye di jalan agak jauh atuh ditu tepan. Ngahayu atuh rebel. Sila yang mages teu kuat hayang indit jeung indit we. Itu benar niat agar kelajo. Ges ganeng. Tepat cantal hayu. Indit. Cek Darja harita ngomanduan dadaku nama bring atuh harita. Opatan aradinit geus kitu mah kalawan teu loba omong deui dek ngajugjug ka lembur pasir awi di tempatna memang rada anggang kira-kira sajamun lamun segdi pake lempang mah ka lembur Ciawi pasir awi teh nyatana ti Cibodas opat urang jalma harita teh lalimpang ngagerding sajajalan teureun galecok jeung galecok we ngobrol samalah di jalan betkukuk amprok jeung jalma-jalma nu sejena anu sarua deuk ngadon nalajo cenah atuh beuki rame we di jalan teh aya barudak bujang aya parawan aya bapa-bapa kolot budak sarta aya oge awewe anu ngais budak leutik sarerea meunikeun kangalutkeun keuy ngabandalut ka dieu sireum dina batu aya nu moal prak batre jeung obor da puguh sarua pada hayang ngalajo kawantu kaum dangu di jaban harita mah masih kene arang langka aya kalalamehan di lembur teh gancangna ieu carita jauh teu burung dicunuk anggang teu burung datang Darja jeung baturna nu tiluan geus tepi weh ka lembur pasir awi di jauh kajauhan kene geus katempo di kaayaan lembur teh meunikeun karame jeung caraang sarta loba jalma anu ngagimbung pabeulit sajajalan penuh kulu daragang aya tukang suku tukang bajigur kulu buhi jeung jagong aya oge atuh tukang kupat tahu tukang kurupu wah sagala aya ku ayana eta ramean penting eta teh jadi mangrupakeun hiji kasempetan pikeun maranehna neangan rejeki Darja jeung tilu baturna harita teh atuh geus sarajeg ngarantung deukeut tukang bajigur kebenaran lebah dinyat mah tempatna bisa awas ka panggung da memang atuh panggung dage can dipake lain dipake eta can ditabuhkeun hiburanana pok si Gojin harita itu geratu nurajo anjir mun loba kieu euy jika na bae jalma teh ti mana-mana di daratang jika dia meuning agimbung kitu teu beda juga si nyiruan di usum hujan nyiruan lain nyiruan maksud teh alah duh si daru tina liang bari jil kabeh lantaran usum hujan tuh kitu maksud teh komat mudah hareupeun aduh jika nanti meunikan heureun usit cekolot yang menihurin hitut acan yang recet teh ku pabanyit eta balon ku kakokek ngagandrengan cado teh wah tapi rame deui ongkoh si Gojin mamitian ngomong ka baturna tapi ari panon mah rura teret we kaditu kadieu ngawaskeun jalma-jalma anu ngagimbung nu bulak-balik menikeun kan noyek teu darek cicing kunaon teh gede make seuri lah jika na bae batur oge sarua hayang nampu si Lempai jeung si Bentang da cenah macek batur mah duanana oge geus kasohor gadulis cenah euy jeung na deui alus ngegana ge ceuk si Godeg harita ngawalonan ngamairan kana omongan si Gojin tapi kituna teh sarua manehna oge bari jeung tungah ceungeus sarap teret ari panonna mah kakenca jeung kakatuhu ka tukang jeung ka hareup sagala disedik-sidik sabot keur kitu ret atuh kabelah kaler breh nempo jadi teh aya saurang mojang geus anu keur nangtung we deukeut tukang kupat tahu sok canajan kaayaan wanci peuting tapi da puguh caang ku cahaya patromah anu makbrah atuh jadi bisa jelas ningalina nyir beamo na ngimpi kitu aing yo si Godeg harita gigisik kana panona lantaran bisi ngimpi meureun maksudna mah atuh ngadenge kitu pok suta
aya naon atuh Kang make jeung gigi si kana panon sagarupa aya naon Si Suta nanya ka si Godeg. Pok harita. Tuh, Suta, naon lu geura deuleu ku maneh. Itu aya harim. Mun geulis kitu nyeuy nya. mana Ih, oh eta nah, awe anu bener satedeg mana cing atuh tudukan anu belah mana itu maksud teh aduh, nah, itu tuh, tinggal lihat tuh. Lain eta ieu eta mah tuh mais budak, eta mah tuh nu ieu nu nangtung sasorangan ada ke tukang kupat tahu tuh. Jeung tukang bajibur sugan. Pira ku tuh kadeuleu atuh kumanon maneh Suta sia ngora keneh maneh mah. Ret si Suta kabelah tukang kupat anu katempo kerpuk pak pik pak ngaladangan anu beuli. Breh di dinya tingali ku manehna. Aya saurang mojang anu gelis make baju beureum. Ari buukna panjang ngarumbay samalah keur kitu bet kaparengan eta mojang teh ret ngaderet ka pelebah Jang Suta jeung si Godeg nu harita keur ngawaskeun ti kaanggangan. Ananye teh eta mojang atuh katempo seuri ka si Suta. Lenyap hati si Suta tengah lenyap. Asa didudut jajantung teu puguh rasa. si anjir geuningan bener eta geulis eta awet euy jin dulu ku si lain deg deg Ayo tuh awet teh seuri ka aing euy masalah deui ieu mah wah rejakeun nomplok aing yo. si Suta harita urang arengeh bumaseu. Malahan mah terus ngusapan buukna bangun anu hayang kataksir ku eta mojang anu terus rep deui ka si Suta. Ai si Godeg harita pok ngomong beri eulegegan. Wah, lain seuri ka maneh ta, tapi eta mojang teh seuri nama kadewek euy. Da anu pangheula nanempo ge pandewek sateuleun si laing. Ari anu pangheulana nempo masih lain, tapi ari jiga nama naksirna mah kadewek deg. Sok bisi si lain teu percaya makeun disampeurkeun sakude ka ditu. Itu cek si Suta. Malah teu nungguan jawaban di si Godeg. Kencis we ini deuk nyampeurkeun ka eta mojang. Ari si Godeg anu ngawaskeun hatena mah keuheul aya. Hatena deg-degan pedah eta direbut hancangan lantaran asa kapiheulaan babar ku Suta. Si Badua teh nah di maneh aing nu deuleu teh heula tapi heulaan ku si Suta jika na keur apes aing ieu. Si Godeg kukulutu sorangan. Ari panon mah terus ngawaskeun ka si Suta anu keur leumpah ngadeuketan ka eta mojang. Sadangkeun Darja harita pok ngomong beri jeung eulegegan ka panggung. Kek kunaon ari si lain Godeg didenge-denge ku dewek teh bet kalaka ku kulutu sorangan. Didenge-denge ku dewek teh yeuh nah bisi maneh hayang udud mah atuh sok we meuli ka ditu jig. Darja harita ngareret atuh ka si Godeg anu keur anteng ngawaskeun si Suta. Debek mah lain hayang udud eja. Da boga kene ari udud mah. Tapi keur keuheul euy ka Suta di si laing. Har nah kunaon make jeung keuheul ka si Suta sagala rupa. Yang deui ka mana jelema oge beueuh gedengan deg. Ari keuheul kana jelema atau kumaha maksud teh? Itu deuleu di si laing tuh ja. Kadeuketan awewe geulis anu nangtung deugeut tukang kupat tahu. Cek si Godeg lengenan nunjuk mending ngacir-ngacir we ka eta mojang nya terus Darja oge ngareret deui ka si Gojim. Sarua deui manehna oge melong terus atuh melohok mata simeuteun duanana maroncrong ka eta mojang anu memang katembong muni geulis. Ocapkeun Suta harita teh geus nepi ka pelebah tukang kupat tahu. Malahan mah terus we atuh ngadeuketan saeutik-saeutik ka eta mojang. Nu ti tadi tawaleh ret deui we ka si Suta teh kabas anu kataji. Teu Suta teh nepi ka gigireun eta mojang anu keur neuteuk ka manehna. Wilujeng wangi neng
Nah geuning dalira bae. Cek Suta. Langsung wani nanya ka eta Mojang. Kituna teh atuh beuring ulengah alengeh Suraseri. Ngadenge kitu pok atuh harita eta Mojang ngajawab ka si Suta. Lujeng wangi deui Kang. Sumohon abdi teh mung nyalira. Cek eta Mojang ngawalon sorana meuni harimpu mata kededengeun. Janten neng teh teu aya rencananya. Cek Suta. Harita nanya deui ka eta Mojang samalah anu neuteup. Kana rupana anu katara meuning ngagamuleng estuning herang mencrang, estuning mata kresep anu nyawang. Sumohon kaya anu ngarencangan ka abdi makan. Kumaha tuh pami bade direncangan ku Akang? Nah kersa atawa mangga Kang? Hatur nuhun atuh pami salila kersa ngarencangan ka abdi mah abdi kalintang ngaraos bingahna Kang. Cek eta Mojang ngawalon kituna teh atuh berjeng terus malelongkeun imut panis meuni mata kareut. Atuh pubuh we si Suta lengap belebah nya meuni ngalangap. Hatena pakat ku artoh jeung bunga. Nya nuhun atuh ari kana kersa mah ngat direncangan ku Akang. Saha atuh wasta salira teh meng neng? Suta harita nanyakeun ngaran ka eta Mojang. Wasta abdi mah pun Sarah Kang. Cek eta Mojang ngawalon ngakuna teh ngarangan Sarah. Salira teh janten neng Sarah atunya meuni sae teh jenengan teh ih. Sumohon talapat Kang Sarah abdi mah. Pami Akang saha? Akang mah ngenakeun ieu nya Akang mah Suta wasta teh. Suta atuh harita nyebutkeun ngaranna malah terus atuh ngasongkeun leungeun ngajak hasalaman maksudna mah atuh ditarima ku Nyi Sarah oge bari jeung imu sarejedud nun. Karasana kana hate Suta aya anu ngajedud jajantung oge jadi ngadadak ratu. Nya keur sakadapan mah atuh terus we silih cekelan kawas anu embung lesot sasalaman teh. Malahan mah atuh teu dilepaskeun. Duanana terus we silih cekel juga nu kapatarik-tarik. Suta kacidang ngaraksa bunga jeung bagjana. Lantaran Nyi Sarah alias eta Mojang teh lah geuningan muni lineuk jeung jiga anu resep ka maneh. Ocapan atuh darja jeung baturna. Harita teh atuh telepas ngawaskeun polah adina darja teh. Jeung eta deui Mojang anu katempona bangun-bangun anu geus loma sabab patempona meunikeun kalayeun. Bener eta adi aing. Duh. Jigina teh aing eleh deui bae ku si Suta. Piraku ari-adi geus bebenangan hari aing henteu. Jeung deui kabeneran menang awewe geulis si Suta. Duh. Nah ari aing kurang kasep gitu. Darja ngeceuwih ngomong ka baturna nu duaan anu sarua dikeur ngawaskeun ka Suta. Hehehe. Kunaon sih make seuri Gojin? Lain eleh kasep aja. Tapi kawasna bae mah eleh kesit si laing teh. Heuh cik atuh euy. Pangdangankeun euy dewek teh yeuh. Tapi hayang anu geulis kawas awewe anu beunang si Suta tuh ati dewek. Beres lah soal gitu mah ke urang nangan dia anu geulis keur si laing nya.
Daloba tu awe matu. Di kalagaki tempat nage ngirentu jelema ge. Kira aku magete bebenangan nama na tu. Seguru atuh lah ngaceuwih was ngomong. Pangdiangankeun mentong kalakah ngaceuwis wae. Terang me atuh nu lajun kitu mah. Mending oge jangan awa pikir kuring nya. Beres tenang. Nya kitu jeledur kadenge hadir surat goong ditabuh sakali. Wah atuh ada dur jama-jaman waraju surak eak-eakan. Sora bonang atuh patimbalan geus ditabuh jeung gamang ditema atuh ku surah gendang goong rebab antuk nama terwe gamelan teh ditabuh. Atuh da eta mah nu alajo beuki rame surak ayeuh-ayeuhan sing saruit sing kalaproku atau lantaran acara hiburan teh dina peuting eta geus rek dibimitian. Kaayaan di tempat eta estu rame pisan. Jalma-jalma nu rek lalaju meuni noyek, beuki peuting lekah beuki namahan. Terus atuh kahari pajejel-jejel jeung lautan manusia. Nu aya seditupa jeung seri siku. Nyapu we atuh awewe aya nu ngoceak lantaran suku katincak ku bakiat. Terus cecerewetan bari jeung ingkud-ingkudan. Tapi teu lila jep jampe deui gamelan teh. Sora goong ngandung auhan, tukang genang leungeunna cararicin deui, teu pakupis teuing jiga tadi. Dina kaayaan kitu jung aya salah saurang lalaki nangtung dangdanan katempo geuning. Ngong atuh biantara ngawakilan anu mangku hajat menang atawa saebu lobet. Sanggeus anu tadi rengse ngomong saurang deui anu ieu mah lalaki disadakolot, malah terus biantara dihareupeun sakumaha warajo. Terus tegung silila anu biantara geus rengse saterus mader kadenge surah goong ditakol dituturkeun ku surah gamelan ditema ku surah sineng ngawih sorana kadenge meunikeun ka matak halimpo. Dur atuh ngawaju teh meuli eak-eakan. Dan memang arang langka jalma harita hiburan kitu jeung langka we di kakara ayeuna di Pasir Abi mah aya hiburan. Anu surak meunikeun ka amal-amalan patarik-tarik geus tuning mata katorekan. Sabot keur kitu atuh kaluhur panggung aya dua urang mojang anu meunang ngadangdanan. Taya liam eta teh dironggeng nu katalasi lempay katut Cibentang. Nu tete lah geuning heueuh meuni kareulis pisan. Jeung da deui atuh keur meujeuh nang ora keneh. Kuor eta mah nu alajong surak anu suit nu ajerag-ajeragan anu alalaprok meunikeun ka ambal-ambalan terus kakeprok. Ngalajuanan dua ronggeng keur mah geulis ngegana alus atuh bunggu we ditambah ku umat imut estu ning mata kucu jeung mata pogot anu lalajo. Ningali kitu pok si godeg harita anjir eta itu eta bujur wati gitek eta aduh gede anjir muni herang mencang gitur eta ronggeng. Matak betah nampok nu geus kitu mah aduh. Mun aing laksana kawin ka marehna moal dikaluarkeun 2 tahun mah kaluar dilepas-lepaskeun geus boga budak teh ku aing. Walah kitu ceuk si godeg ngomongna teh ngacapru ka mana we sadengkeun ari panon mencerong ka papanggungan anu harita kerting areng kelak di panggung. Utamana pisan mah anu keur ngaronggeng 2 tangtungan awewe anu harita pilih genti. Salbar kawetan, salbar kakulon, pilih genti dina cicingna. Atuh keur deui harita meunikeun ka silisuitan. Loh, aduh, itu, aduh bener euy, ngagitok anjir meuni matang deung-deuleueun aing aduh. Kan kacit mah we lamun aing ngecan bisa nyanyikeun eta bikang. Wah. Bener dewek oge jin. Bisa nu kitu wae mah dudu euy. Lah tuh bisa-bisa kumaha lalajoanan heula. Kira-kira si lain bisa moal tah. Naon? Menang kena taronggeng ayu putih mah sia dengekeun sia gojin.
Ai ku putih mah bisa wae digeburuan duit ge bisa nuturkeun. Ai awewe mah geus biasana kitu ti baheula ge. Kunaon Darja si lain mah geus heuris ya. Jempe atuh. Godeg gojin. Kunaon ari si lain kalakah baceo wae atuh jempe ganeg tuh. Sabab aing teh keur husu ieu lajo. Darja harita ngagebes nitah jarompe kanu duaan. Cep si Godeg jeung si Gojin teu ngaromong deui. Bangsa alam teu karasa beuki peuting teh. Tapi keayaan lebah dinya mah kalakah beuki rame. Jalma-jalma kalakah juga nambahan walajo teh. Beuki lila beuki parowot. Sadengkeun ari Suta jeung Nyi Sarah nu sarua keur lalajo. Ai leungeun mah ngopepang geus cilik-cilik rupa malum budak ngora. Nyi Sarah ngadadak meleset tukang bari jeung ngenyang leungeun Suta nu keur antang lalajo ronggeng anu keur ngigau. Kang Suta, urang kapali ditu yuk. Kapali mana? Nai, ayo urang kapali ditu. Narbi abdi mah rada puyeng di dieu teh lieur. Kitu ceuk Nyi Sarah. Bari jeung nyekelan sirahna terus atuh ngajak Suta dibawa ngajauhan ke eta tempat. Kunaon atuh nyai teh teh? Kadamang tak kunaon. Sumohon, abdi teh rada teraraos ieu teh Kang Suta. Kersatu kami ngajajabkeun abdi wangsul. Oh, janten nyai teh mau nonton deui nya arek barek murih wae. Sumohon Kang, abdi teh hoyong wangsul margi ngadadak asa balideg ieu teh. Kumaha Kang kersatu ngajajabkeun ka abdi? Ceuk Nyi Sarah nanya ka Suta minta dijajabkeun balik ka imahna cenah. Kituna teh bari jeung neuteub meni antep atuh puguh we meni beuki sidik geulisna teh. Ngadenge kekacapan Nyi Sarah kitu pok Suta harita waktu cukup mangsa nyekapan. Cag para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah mangedi beres neruskeun carita dina bagian anu ka 36. Hatur nuhun lo kumangrupi perhatosanana urang kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.